Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi mentari Putri Utami ti kelas 9B. Dina waktos ieu abdi bade ngadamel video kanggo ngalengkapkeun tugas ujian praktek bahasa Sunda nyaeta Biantara anu judulna Adab di Sakola Kunci Kahirupan anu hade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kasadaya, abdi ngarasa bagja pisan tiasa ngobrol sareng dulur-dulur sadaya ngeunaan adab di lingkungan sekolah. Adab teh penting pisan kanggo ngawangun suasana anu harmonis sareng nyaman di sekolah. Contohna aya 3, anu kahiji adab ka guru, anu kadua adab ka rerencangan sareng anu katiluna nyaeta adab ka lingkungan sekolah. Adab ka guru nyaeta hormat ka guru sabab guru teh jalma anu ngajarkeun arurang, leungitkeun omongan guru kalayan sabar tanpa motong omonganana, ngalaksanakeun parentah guru sabab guru teh ngingetkeun urang pikeun jadi jalma anu hade. Adab ka rerencangan teh nyaeta hormat ka rerencangan sabab rerencangan jalma anu ngabagi ka urang. Ngabagi ka rerencangan sabab babagi teh ngawangun persahabatan anu kuat, ngajaga persahabatan sabab persahabatan teh penting pikeun kahirupan urang sadaya. Salajengna aya adab ka lingkungan sakola nyatana kahiji ngucapkeun salam ka guru sareng ka rerencangan, kadua ngajaga tata tertib aturan sakola sabab aturan teh ngajaga urang tina kasalahan, katilu ngajaga kabersihan sabab kabersihan teh sebagian tina iman, kaopat ngawangun suasana anu positif sabab suasana positif teh ngawangun kahirupan anu bahagia pikeun urang sadaya. Hatur nuhun, mugia urang sadaya tiasa ngalaksanakeun adab anu sae tina kahirupan sapopoe khususna di lingkungan sakola. Hayu urang sami-sami jadi jalma anu hade, jadi jalma anu sukses, sareng jadi jalma anu ngawangun kahirupan anu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Robi Mulyadi. Dina poe ieu abdi bade ngabawakeun dongeng tentang sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalakalapa. Peutingna 2 sobat anyar teh sarare di sisi leuwih dina tangkal kiara. Sakadang monyet sare dina dahan anu panghandapna. Ari sakadang koya sare dina sela-sela akar kiara. Henteu pajauh maksudna sangkan bisa ngobrol meme sare atawa bisa silih geuningkeun mun aya nanaon. Ari dug ari keur duanana sare tibra tengah peuting sakadang monyet nyaring tuluy ngagoroan sakadang kuya. Sakadang kuya, ieuh sakadang kuya. Udang sakadang kuya. Aya naon sakadang monyet. Nah, uing mimpi papangih tangkal nangka buahna lebeut. Di mana? Di tengah leuweung tapi di nami impian teh dituduhkeun lebah-lebahna oge. Keun isukan urang teang aya nama urang sare deui we da peuting keneh, ceuk sakadang kuya. Ngadenge jawaban kitu sakadang monyet sare deui meuni dug keur ari sakadang kuya mah rada hese sare deuna teh. Keur kitu kadenge jeung onyet ngalindur cenah isukan mah arek ngalah nangka diala ku sorangan da sakadang kuya mah teu bisaeun naek didahar ku kabeh ku sorangan. Sakadang kuya mah ku uing mah moal dibere. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahuleng mikiran carita sakadang monyet tuluy neangan akal sangkan teu kalicikan ku
sakadang monyet sanajan lila ulengna tapi teu burung kapanggih oge geus kitu mah reup be sakadang kuya teh sare deui isuk-isuk wanci carangcang tihang sakadang monyet geus hudang jerut turun tina dahan tempat sarena tuluy bae ngaguyahkeun sakadang kuya. Yeuh sakadang kuya hudang heuy hayu urang neangan nangka teh ya cek sakadang monyet. Sakadang kuya hudang nololkeun sirahna pek ngomong ke atuh sakadang monyet ayo nama isuk keneh. Ih engke mah bisi kaburuk dialaku batur apal teu jalana cenah. Ih puguh we dina impian teh dituduhkeun lebah-lebahna. Hayu atuh bring eta dua sobat anyar teh indit ka jero leuweung. Inditna teu bisa gancang sebab sakadang kuya mah leumpangna boyot. Kira-kira wanci pecat sewed kakara nepi nu dituju nya we henteu salah impian sakadang monyet teh. Di dinya aya tangkal nangka sagede beuteung munding buahna leubet tinggara dina bahan-bahan dina dahan-dahanna. Sok atuh geura naek ulang-ulang bae cek sakadang kuya ka sakadang monyet teh. Keheula gampang naik mah ngan uing teh teu nyaho kumaha carana ngabedakeun nangka anu geus asak jeung nangka anu atah keneh cek sakadang monyet. Sakadang kuya seuri leutik ngadenge omongan sakadang monyet kitu teh asa manggih jalan pikeun matakeun akalna anu meunang mikiran tadi peuting. Gampang atuh ngabedakeunana mah ditepak we lamun sorana plek-plek tandana eta nangkana geus asak, lamun sorana pluk-pluk artina atah keneh cek sakadang kuya. Henteu talangke deui tarekel sakadang monyet naek kana tangkal nangka guguruyakan cek pikiranna. Si kuya mah rek dibere anu aratah bae ari nu arasak mah keur uing rek didahar di luhur ku sorangan terus nepakeun nangka anu ngaroyot anu sorana plek-plek dirawatan ku manehna. Ari sorana pluk-pluk mah dipurageun ka bari ngajorowok tah uya mere nangka pek we dahar sorangan lamun hayang nu asak naek ka dieu cenah. Sakeudeung monyet tuluy ngagogoratan kana dina luhur tangkal leungeunna sungguhna malah sukuna oge pinuh ku getah. Ari sababna nangka anu didaharna teh nangka atas sakadang monyet teh nyahoeun sanya-nyana nangka asak mah lamun ditepak teh sorana ngagepluk lain ngageplek. Ening kuya mah angra teh atah cek sakadang monyet ngomong teh bentes lantaran biwirna rapet ku getah nangka sakadang kuya teh nambalan. Ari rarieut sakadang monyet ningali ka handap patempo sakadang kuya keur ngalimet bae ngadahar nangka asak karoneng jeung seungit deui. Malah nangka teh ampir beak tinggal jaramina jeung sikina anu balatak dina sabudeurna. Sakadang monyet kacida kagetna geus teu bae boga rasa ieun manehna geus kabalegjog ku sakadang kuya. Buru-buru manehna teh turun nyamperkeun sakadang kuya. Sakadang kuya mah teuing nangka asak dahar ku sorangan cek sakadang monyet.
Apan iya oge pamereti sakadang monyet da uing mah teu bisa naik. Tembal sakadang kuya. Cing atuh uing ngasaan nangka asakna anu di daharku uing mah nangka atah tah aya sanyamplung deui cek sakadang kuya. Nangka anu nyamplung teh dicokot ku sakadang monyet tuluy di dahar nya we ngeunah amis kerebet sakadang monyet ngagantung tereuyeun menta deui ka sakadang kuya puguheun geus beak. Sakadang kuya mah kawas lain jeung sohib bae cek sakadang monyet bari jamedut tuluy lumpat tara narekel naek kana tangkal-tangkalan indit ninggalkeun sakadang kuya. Sakadang monyet teh pundung tayohna mah sanggeus kitu sakadang kuya oge balik deui ka tempat asalna leumpang beuki ngagetot bae lantaran beteungna seubeuh teuing ku nangkana. Sekian, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Sabrina Aurora Suryana ti kelas 9C. Dinten ieu abdi bade nampilkeun tugas praktek bahasa Sunda ngeunaan Biantara. Mugia video ieu tiasa manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, urang panjatkeun puji senarang syukur ka Ilahi Robbi nu manah hidayah sareng inayahna. Urang tiasa keumpel dina ieu tempat kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira. Pikeun urang sadayana tiasa tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna di kawitan ti ayeuna. Di salah sahiji hadis diterangkeun, an-nadhafatu minal iman. Hartina kebersihan teh sabagian tina iman. Dina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksud sareng tujuanana. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor, boh hadas alit atawa ageng nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sekitar urang. Kebersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikat cinta kebersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kebersihan teh aya mangrupi-rupi macemna, nyaeta bersih jiwa, bersih hate, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalma anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo urang sadayana. Sangkan tiasa getol kana ibadah ka Gusti anu Maha Welas sareng Maha Asih. Para wargi anu mulya, cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang entep mugi kersa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Nabila Putri Sabila di kelas 8C. Ayeuna abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng Sunda anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Lujeng nyakseni.
Nah hiji poe sakadang kuya kenangan kadaharan, tapi ti isuk mula teu acan manggih nanaon. Ngahaut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naekna. Tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet, menta tulung. Temal si sakadang monyet, di mana? Tuluy maranehna arindit babarengan ka tangkal cau teh. Si sakadang monyet langsung naik, metikan cau hiji-hiji. Bari dituntut di daharan, sakadang kuya mah teu dibere hiji-hiji acan. Atuh bari cumeplak neureuyang ciduk. Kadang monyet, mana bagian urang? Apan geus janji tadi arek paparon. Kuya bari ngagorowok, tapi sakadang monyet jongjon we metikan sabari ngadaharan. Alakah dialungan ku cangkangna ku si sakadang monyet. Sakadang kuya puhara nyerieunana, ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe, sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Nu geus arasak, warnana beureum, ngalagenap anu gerde. Katembongna siga aramis pisan. Manehna indit nepungan si sakadang monyet. Bibirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek cuplak ceplak. Cara nugas barang dahar anu ngeunah ditanya ku si sakadang monyet. Sakadang kuya maneh teh keur ngadahar naon? Cik urang menta, tembal si sakadang kuya. Ah ulah ngeganggu, urang teh keur ngeunah ngadahar buah loba. Paparin ti dewata, kakarak urang mah barang dahar nikmat kieu. Sakitu carita dongeng ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami Abdi Muhammad Bahmi Nuridwan di kelas 8A. Abdi di dieu bade ngadugikeun ngeunaan pentingna ngajaga lingkungan. Lingkungan mangrupikeun tempat urang hirup jeung beraktivitas. Lamun lingkungan bersih, hawa jadi segar, awak jadi sehat, jeung hirup jadi nyaman. Sabalikna lamun lingkungan kotor, loba runtah, tangtosna bakal ngabalukarkeun panyakit jeung musibah sapartos banjir. Ngajaga lingkungan sanes juga siji jalma hungkul, tapi tanggung jawab urang sadaya. Urang tiasa ngamimitian ku habasajan. 1. Micen runtah kana tempatna. 2. Tong micen runtah ka walungan atawa solokan. Kawas paribasa. Kebersihan mangrupikeun sabagian tina iman. Ku kituna hayu urang ngajaga lingkungan urang sangkan tetep asri jeung bersih. Sakitu wae biantara ti abdi, hapunten lamun aya kecap anu teu marenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Nur Hanifah Mulyadi ti kelas 8A. Dinten ayeuna abdi bade ngerjakeun tugas praktek bahasa Sunda nu dipiwarang ku Pak Haji Opik. Ti seueurna pilihan nu aya, abdi milih ngeunaan sisindiran. Naon ai sisindiran teh? Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, anu hartina nyarios secara henteu langsung dibalibirkeun. Upami tina bahasa Indonesia mah sami sareng pantun. Sisindiran diwangun ku dua bagian, nyaeta cangkang sareng eusi. Saleresna aya 3 rupa sisindiran. Nu kahiji paparikan, kadua rarakitan, katilu wawangsalan. Hayu urang bahas hiji-hiji sareng dangukeun contohna. 1. Paparikan. Paparikan nyaeta anu diwangun ku 4 padalisan. Unggal padalisan biasana aya 8 engang atau suku kata. Contohna, sapanjang jalan soreang meledok ku jarami, sampajang nuju hariwang moal ledok ku pangalami. 2. Rarakitan. Rarakitan oge wanguna 4 padalisan sarta unggal padalisan biasana aya 8 engang. Contohna, sing getol nginum jajamu nungguna nguatkeun urat, sing getol neangan ilmu nungguna dunia akhirat. 3. Wawangsalan. Wawangsalan teh wanguna beda ti 2 tadi, nyaeta ngan ukur 2 padalisan hungkul, tina unggal padalisan nyaeta 8 engang.
Sakitu penjelasan ti abdi mugia aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.